Abdi masih di dieu bari ngarenghap. Asa singgah unggal abdi ngajang ka dieu. Kainget deui kenangan anu eta, kenangan anu ngajadikeun abdi bersyukur jeung sedih. Abdi kainget deui ka manehna, andai baheula manehna teh pernah aya di kahirupan abdi. Abdi moal ngarasakeun rasa sanyeri ieu. Pipitan ka manehna, abdi moal diajar loba hal nuhun tos aya di kahirupan abdi. Ngajarkeun abdi tentang rasa nyeri, bunga, arti cinta, jeung tentang pengorbanan. Dicaritakeun si Ceri teh kabur ti imah kulantaran kolotna ngarencanakeun perjodohan si Ceri jeung budak rekan bisnis bapana. Rencanana manehna teh dek kabur ka imah ninina. Sing horeng ninina teh keur eueuh keur ka luar negeri. Kapaksa atuh manehna teh kudu neangan tempat cicing sorangan. Ceri dek naik kanu motor. Tapi manehna direuwaskeun kusabab secara babarengan aya lalaki anu sarua dek naik kana eta motor oge. Pas keur leumpang reka kontrakan, ujug-ujug Ceri papanggih jeung lalaki tadi anu parebut ojek. Manehna reka kontrakan nu sarua jeung Ceri, anu ternyata maranehna teh sarua ditipu. Igana urang pernah panggil. Nya gitu. Oh inget, mana anu ngusir urang dina ojek. Teuing. Nanan mah sini aya kontrakan urang. Kontrakan urang beureum. Urang tarik nyewa kamari. Urang kamari nyewa, tong ngaku-ngaku maneh. Ane nanaonan? Ieu mah urangnya. Ieu mah urangnya, urang geus maya. Urang oge. Urang mau ka ngadindin. Urang ge paling di dieu. Oke, urang oke enca eta daerah urang. Maksud ada urang kudu bareng itu. Embung. Alus tunggu mah ini. Embung urang nu maya mana nu cicing di dieu. Tadi doang ieu. Teu disangka-sangka Diki jeung Ceri teh sasakola. Pas balik sakola, Ceri papaliwat jeung Diki. Ngan teu lila aya sora anu minta tulung. Teu jauh ti tempat anu minta tulung, aya 2 jelema anu keur dipalak. Ceri datang ngabantuan maranehna ngusir anu malak eta. Samentara Diki geus indit ti heula, teu paduli. Teu kudu lila, Ceri berhasil ngusir nu malak tadi. Duit naon? Duit. Duit. Nanaonan maneh? Maneh rek malaknya. Ieu kurang telepon polisi geura. Tuh, telepon. Awas ya. Cari murid baru ya? Nya. Sih, sudah pahlawan. Tanawan arang-arang naik deh jadi asisten. Asisten? Abdi tiga dua acis tanggo mayana. Arang pacaran ya? Ayo. Sanggeus Ceri balik ka kontrakan, di kontrakan aya kajadian. Urang dek ngomong. Ngomong naon? Urang yang mana ngarahasiakeun soal urang cinta kontrakan. Nya atuh pira kowe? Bener tuh. Diki jeung Rafael keur ngalobrol sanggeus balik sakola. Alhamdulillah si Ceri mah malah ada itu teman-teman. Anu jeung urang teh. Kemarin. Awas ya nya bener da itu. Di tengah jalan dek balik ka imah, Diki panggih jeung Ceri. Maranehna Kunaon maneh? Hah? Maneh kering? Jadi maneh leuleuk kurang gitu. Iya, Asli kering maneh sih. Kurang untuk balik ke luar gerang ke mas. asli. Kan? Urang ka mana? Kumaha mana percaya ka urang? Iya nya, lamun maneh bisa ngalakukan ieu, kurang bakal dipikirkeun deui. Naon? Umumkeun ka kabeh nu aya di sakola, yen maneh teh geus tobat. Kurang teu bogoh ka maneh teh playboy stadium akhir. Kurang geus curiga ya tadi ge kan cicing we. Maneh dititah ku babaturan maneh kan? Betul. Halah tong acting. bener weh,
Isukna Diki ngumumkeun yen manehna insyaf jadi playboy. Jeung manehna minta hampura ka sakabeh mantana anu pernah dinyenyeri ku manehna. Tuluy Diki nyampeurkeun Cherry, tapi Cherry nolak Diki. Sababaraha poe sanggeus eta, aya kajadian anu ngajieun Cherry panik, lantaran kolotna datang ka kontrakanna. Saha sih? Ki. Pelan lah, bejakeun kita salah alamat kan. Saya Kalau urang enggak tahu. ya terus, Masalahna mun urang balik, urang bakal jodohkeun mun urang mah. tapi syaratnya Nih, kudu jeung syarat-syaratan sagala. naik moal. Naon syaratna? Mana yang kudu naik jadi kamu bodoh. Nih, tuh. Diki ngebuka panto. Bener anu tadi diomongkeun Cherry teh. Anu datang kolotna Cherry anu keur neangan Cherry. Sesuai parentah Cherry, Diki ngomongkeun naon anu tadi dipapatahan ku Cherry. Saminggu sanggeus poe di mana Diki jeung Cherry bobogohan. Debbie juk curiga, naha ditinggali-tinggali Diki jeung Cherry teh indit jeung balik sakola bareng wae. Alhasil Debbie jeung Rere nuturkeun Cherry jeung Diki baralik. Debbie jeung Rere direuaskeun ku Cherry jeung Diki anu abus ka kontrakan anu sarua babarengan. Urang teh salah ningali kan? Saimah? Saimah? Urang-urang. Let's go. Aya naonnya ka dieu? Urang mah kayak si Diki. Salah imah urang. Itu urang kesalahan. Sombong. Enggak, aya Diki dah. Teu aya. Sok, mana si Diki? Teu aya. Tuh kan, si Diki di dia. Kok bisa saimah sih? Kamu sa sekolah sampai apal marane saimah seberapa gegerna di sekolah. Tong dibejakeun atuh deh. Oke, syaratna. Mumpung dia masalah sampai bocor ke sekolah. Naon? Si Diki kudu ngomong bogoh ka urang di lapang ngajorowok sampai KB seisi sekolah apa mun maneh teh mohon-mohon bogoh ka urang. Setuju. Hah? Murah gengsi. Ya, lamun mung ya udah, urang bongkar we KB masalah di dia. Pasti bisa atuh deh. Diki pasti daekeun da. Oke, daekeun ya. Ku Mau urang. kedaekeun, ya mau kedaekeun. Lihat aja, pasti masalah ia terbongkar ke semua sekolah. Oke, kita pulang. Bye. Kaisukana, Diki bener ngalakukeun persyaratan anu dipenta Debbie kamari. Manehna ngajarowok yen manehna teh bogoh ka Debbie, sementara Debbie seuri ngarasa menang. Di kontrakan, Diki dek minjem koas ka Cherry, keur ngerjakeun tugas ngalukis. Diki neangan koas eta di meja Cherry. Hiji-hiji dibukana laci, nepi ka laci panghandapna, Diki manggihan sarupaning obat-obatan. Diki heran, obat naon eta? Pas masih keneh ngahuleung, Cherry datang langsung nutup eta laci. Oh ini tugas lukis. Cek mana tugas lukis geus kan? Geus, naon emang? Minjem koas, nu urang rontok Pembayaran sakalian jeung kuy teangan sorangan. gitu. Heeh, juk teangan we. Kapanggih teu? Kenaon sih? Ieu kuasna ieu. Mana geuring? Teu biasa we. Tong bohong. Lain urusan maneh. Kan itu kerjakeun tugas. Tapi cek Juga gitu. Hubungan Diki jeung Debbie geus beres lila.
Diki mutuskeun Debbie gara-gara Debbie hampir nyelakakeun wae Cherry. Diki geus teu paduli lamun Debbie dek nyebarkeun bahwa manehna sakontrakan jeung Cherry. Tapi buktina nepi ka ayeuna Debbie can nyebarkeun barita eta. Sapopoe di sakola lumangsung lancar saperti biasana deui. Eueuh anu istimewa. Sore-sore Cherry datang ka tukang Teh, pesan seblaknya di mana? Debbie, kenal di dia? Damel di dia? Yang beja-bejanya, Abi damel di dia. Yang non oge di beja-beja. Apa bisa? Ya kan bapak Abi itu pengangguran, serosok mabok. Kita lagi kapaksa kada damel. Mama? Kabur? Maaf. Ya, tenang naon, dah merentas jantung takdir Abi. Lihat itu, nabi kada. Nanti satu Abi kadituanya. Pas nungguan pesenan beres, Cherry nelpon sasaurang. Dek ngarencanakeun hiji hal. Singkat carita, Cherry jeung Rere teh balik bareng. Kulantaran beda arah, maranehna teh papisah we. Tapi saacan Rere nepi ka imah, Rere uli? Iya. Sarang atuh yuk. Ayo. Ayo. Rafael, kenapa mana di dia? Tadi nutupan cari nasi buat kudu nutupan KBY Hampura Raf, yang naon didinya teh salah naon. hampura Raf. Abi teh lain nolak. Sebenarnya Abi teh ngarumah sakit tepantes jeung didinya. Abi boga ka Rere, daek teh Rere jadi kaboga Abi. Rencana kita berhasil. Ya kan? Ya. caritakeun Debbie teh geus saminggu teu asup sakola. Rere anu salama ieu deukeut jeung manehna ngarasa hariwang. Tungtungna mah Rere minta tulung ka Cherry jeung nu lainna keur neangan Debbie. Kulantaran Debbie teu balik-balik wae ka imahna. Debbie. Kenaon mana ka dia? Dek, nu aya neangan maneh, Dek. Oh, nu nyaha ka urang mah bet nu boga urang hidup cenah, dek naon maneh ka dia halang-halang urang. Sagala kejadian nu bisa dilakukan maneh, maneh kudu bisa narima eta takdir. Ah, tuh lamun nya takdir nasi tapi da nu berpihak ka urang. Maneh kudunya bersyukur, Dek, bahwa oge kan pernah nyalakeun takdir. Kita takdir ngajadikeun urang bogaan bersama teh. Di kantin, Ka mananya ayeuna saten kali gering si Ceri mah. Nah, betapa naon bener mana saya maju si Ceri. Nah, mana apa? Apa susah? Penting orang apa di mana tapi bener kan mana saya maju si Ceri. Heeh, tapi orang tuh macam-macam. Apa mereka si Cherry kumaha? Nah, buat bisa Ada orang ditipu sama beja-beja kasus saha. lah siap. poe ka poe Cherry teu cager-cager wae. Geus aya saminggu kira-kira Cherry teu asup sakola. Jadi we babaturanna darata ngalongok. Salam. Mana kalau Cherry kemana, Mang? kemana Mang? Jadi Pasien ini butuh donor hati secepatnya. baik dok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Amburannya tolong. Di marana? Tadi di rumah sakit Andini kecelakaan. Astagfirullah. Terus kumaha kayana Bukan kritis. Sabulan sanggeus operasi. Hiji manusa make baju serba hideung cicing di hareupeun kuburan. Cherry seuri saolah lawan ngomongna aya di hareupeunna. Mun kanggo hadiahna lain organ tubuh anu didinya donorkeun leuwih teh eta didinya mere abi kahirupan
Semoga didinya bagja di surga. Bulan hareup abi pasti datang deui. Hiji imah katinggali mewah, puluhan jalma datang kadinya. Wih, selamat euy. Abdi ka dia heulanya. Ya. Playboy ketenangan oge. Mana mah orang itu lagi ya. Cherry kainget deui detik-detik anu negangkeun. Teu disangka kolotna Andini datang, terus ngomong dek nepikeun wasiat Andini anu geus maot gara-gara kacilakaan. Dina wasiat Andini hayang ngajieun jelema di sakulilingna bagja. Salah sahijina ku ngadonorkeun organ hatena ka Cherry. Teu nyangkanya si Cherry eta. Oh, itu ente mal kawin ya. Kang penghakeun andininya berkat manehna abi mesti kana bisa hirup. Nya bener, Cen. Benar. Jam geus nembongkeun yen ayeuna teh geus tengah puting. Diki masih satia nungguan Cherry di gigireuna. Lalaunan panangan Cherry oyag. Cherry mulai sadar deui. Diki, Cherry, Ki, nuhunnya terus selama ieu terus aya di sisi abi. Hapunten abi ngarepotkeun wae. tong nyarios gitu Cer. Abi bagja tiasa kenal jeung Diki. Sebenarnya mah abi teh masih hayang gane seneng-seneng jeung Diki. Nah abi tos teu kieu. Hapunten ya Ki. Cherry pasti kuat, Cherry pasti sembuh. Tong nyarios gitu. Diki pasti bisa tanpa abi. Hapunten ya Ki. Cherry, Cherry, Cer, Cherry. Sahil liwir angin datang deui. Diki cingogo. Serina leungit diganti ku pandangan anu sedih. Ingetana tentang Cherry datang deui. Diki ngan bisa ngadua keur Cherry. Diki bisa percaya ayeuna Cherry geus bagja. Diki masih dihareupeun makam jelema anu geus ngatata hatena. Buatin aing anjing. Kudu suka. Cherry.